pagawean ini kan. Tugan aing juragan pati bogangan duit lah. Ketrok-ketrokeun mah. Geus laleubet deui teh panen dek. Deka curiga itu si Sarda bau-bau rek kasbon si eta mah deka euy. Dina gedigna mah si Sarda mun rek kasbon euy curiga cungas cingresna kitu euy. Udah nyumput ieu mah euy. Ayo. Euy kebeneran. Aduh. Aduh, aku kaget. Pernaon juragan di dieu? Kagak bawa si sabak. Banget meni nyeko-nyeko we tangkal gedang ge meni ulah. Pagawean. Sugan boga pagawean teu. Ya pegawaian mah mana dek mah. Kebeneran dek buka jagung garung. Kumana kayak bersihannya? Aya duit lah. Kuli ari wae mah ye lumayan. Dek teh maneh. Oke, tahnya. Alhamdulillah rabbil alamin aing sakti oge nuhun. Bisa jagung mah gampang mah. Alhamdulillah amin. Nah, geus dah. Dah usapan kieu bisa jagung. Alah, aku jatuh. Apa ini? Aduh. Kebun cengekku banyak sekali. Nah, si eta. Tangadon. Di kumahan kebun jagung aing lin bersihan. Teu balik gagaweana teh ku aing riksakeun geura. Katun cungas cingus we. Sakedeung ge beres. Hei, Nah, udah. ari mana naon ieu? Ngabersihan nu jagung. Astagfirullahaladzim. Naon? Lain dibersihan nu kieu na atuh. Naonna? Jukutna kored. Jukutna. Tadi ban di dalam naon? Ngabersihan jagung. Pan ieu bersihan sih mah. Berarti saha nu salah tuh? Mana yang salah mah tuh juragan? Usah, beres dah ieu tuh terakhir ah. Kata aing teh salah ngomong urangnya. Maksud aing teh kored tapi heuh si eta nu benerna oge deh kan. Aing rugi 2 kali ieu memulikeun teh deh ka.